mentas lautan leuweung gunung. Masya Allah, ini pernikahan mawar bodas satu. Nah, iya, alhamdulillah lancar bu. Ya, aman. Rombongan pengantin sudah datang, kali sambut sama ini belum siap pagar ayunya tuh. Oh, ganteng-ganteng dan cantik-cantik, masya Allah ini orang Babakan Lebak ya. Oke, alhamdulillah kanggo menjelang acara prosesi ketika khususnya petugas pencatat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Cibatu para terus hadir di tempat. Maksud itu insyaallah pada sekedap dari acara langsung di kawitan. Jadi ke para tamu leman, para bapak-bapak, para masyayikh, para guru-guru sedaya anu parantos aya di seputar lokasi di hatoranang lenggah di tempat sahibil di dia. Pada saya nanya berangkat dia mang. Biasa kapal itu paling kaler masih kena ayat, sabar kursi deh mangat. Majeng ke paling kaler masih kena paling duduk. Terus majeng paling kaler mana ya kayaknya sebagai kursi itu paling kaler. Ibu mau dibahas nago ke dia. Oh. Sambil menunggu itu acara apa pengalungan bunga. Ngantri dulu di sini. Kalian tinggi di tempat pantas di Sergiti.
Oh, Pak MC-nya baru datang. Masya Allah, enggak. Baik depan. Oh, mangga Bu, semancar Bu. Apunten cenah telat bete MC-na kadon mengundurkan diri. Jadi ngaduriksakeun ka sararea ngantosan 2 jam di dieu caralik. Ini mah viral MC teh geura. Mentas lautan leuweung gunung. Masya Allah, ini pernikahan mawar bodas atuh. Oh, bersama si Abah ini, alhamdulillah. Abah sehat Abah? Sok Abah. Oh, atuh nyaho abi mah pan lah. Oh, gitu ya. Oh, mohon mangga cing lancar Abah. Mohon mangga Abah. Bah. Setelah serentampi dan simbolis juga, nah sekarang diserahkan bawaan pernikahan ya, atau apa nih namanya ya, hantaran pernikahan. Sudah sah jadi milik keluarga pengantin wanita, sobat terbuka. Ka Ibu Siti Aminah serta Ibu Mimin Mintarsi kokituna sejadi haturan di patepatan. Sekarang acara simbolis dulu ya, di pernikahan adat Sunda itu ada acara setelah serentampi itu acara simbolis atau penyerahan bawaan pengantin pria ke pengantin wanita ya. Iya, habis-habis juga kau yang kasih orang dulu tenas teori sedang atur kenuhun Ka Ibu Siti Aminah serta Ibu Mimin. Sareng teh abdi heula namanya pangarsa Bapak Wali. Laras Bapak Widodo teh. Lepas dina punika namina Bapak Widodo larasnya. Abdi heula namanya pangarsannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asep Hermawan. Asep Hermawan. Nikahkeun kaula ka anjeun. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka anak awewe tegas kaula. Anak awewe tegas kaula. Anu wastana. Anu wastana. Kokom Komaria. Kokom Komaria. Kalayan. Kalayan. Nganggo mas kawin. Kalayan nganggo mas kawin. Umas. Umas. 5 gram. 5 gram. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Nampi abdi nikah
Kokom Kumaria, kalian nomor mas kawin 5 gram dibayar kontan. Sah. Cek lami ting dengan saya sakti. Kawan hendak. Langsung kontan nampi abdi nikah. Nanti. Ulah lami. Kontan niatnya kontan ke Bapak Wali kontan ke Bapak Wali kontan nantinya Langsung nampi. Aman ya. ulah lami ting-tingnya Kontan nampi. kontan nantinya enggak Wali nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asep Hermawan. Hermawan. Asep Hermawan. Asep Hermawan. Nikahkeun kaula ka anjeun. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka anak awewe tegas kaula. Ka anak awewe tegas kaula. Anu wastana. Kokom Kumaria. Kokom Kumaria. Kalayan. Nganggo mas kawin. Kumas 5 gram. Dibayar kontan. Offset eta mah cing. Gacang teuing. Bener, gacang teuing. Ya dan antos ya. Nah, pasihan aku, pasihan. Payung berat. Pasihan. Kapan? Tadi lambat teuing, jadi gacang teuing. Bapakna tong syuting tiba da ieu nya. Gimana pengen ini? Minum dulu. Nah, pengantin minum dulu ya. Pengen di nyensol. Please, bikin buku. Bangun si kontan bawahnya kontan nanti. Dar. Awalnya tenang. Ya, pokoknya tong syuting kami. Bismillahirrahmanirrahim. Asep Hermawan. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka anak awewe tegas kaula. Anu wastana. Kokom Kumaria. Kalayan. Nganggo mas kawin. Bu emas 5 gram kontan. Kalian nomor mas kawin 5 gram dibayar kontan. Cekap. Cekap. Sok adi hati-hati. Hati-hati. Cekap kontan nang tuh. Nangga cekap. Kan ada. Kan sekali deui. Sekali deui payung sekali deui. Masalah. Bener. Bener kena apik ya. Seumur hidup masalahna. Dibayar kan. Sok. Payung ieu nah payung sampurna we tadi ya. Nya da leres. Sok. Kesehatan deui. Dibayar kontan pangnya kangge dibayar. Kawali dibayar kontan. Ngatos ieu lah ngatos ieu. Tetap abdi we, Ya ulang-ulang. abdi nyarios nya. Pados panganten pamer. Nah, iya. Itu pameng. Nya palernya. Abdi heula namanya pangantennya. Bismillahirrahmanirrahim. Asep Hermawan. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka anak awewe tegas kaula. Anu wastana. Kokom Kumaria. Kalayan. Nganggo mas kawin. Bu emas 5 gram. Dibayar kontan. Kalian nomor mas kawin 5 gram dibayar kontan. Nah. Iya, alhamdulillah lancar, Bu. Bu, doanya buat pengantin. Semoga apa? Semoga samawa. Samawa aja, udah itu aja. Nah, ya, lancar sekali jadi, Bu. Itu kelas dulu. Teteh. Cobi direutep eta soca mama. Mama, cobi eta reutep soca putra-putri mama. Anu kapungkur sok di aais ku mama. Anu kapungkur ku mama sok di Teteh.
ngerumaoskeun ka mama seueur kalepatan. Ngerumaoskeun ka mama terus biasa ngabagiakeun ulang tarima ka mama. Bangga mama tiasa calik, tiasa jero ka handap, tiasa dicium pandangan mama. Teteh Dina panghapunten ka mama. Mama. Iya abi mama. Bisa prestasi di kandungku mama. Siang pagi mama berjuang. Beral ke alam dunia. Sampai siang pagi mama berjuang. Ngadidik abi mama. Abdi ebut keneh ka mama. Nuju alit mama nuju bareng damel. Abdi lumpatan ka mama. Mama Abdi hoyong di ais ku mama. Abdi hoyong di ais samping ku mama. Tapi sa kumaha mama capek teteh. Mama sok nyumponan ko yung teteh. Hampura abi mama. Sok karirimu ke mama. Jika para teteh mangga tiasa dirangkul mamanya, tiasa ditangkep eta indung. Detik ayeuna, menit ayeuna, mama tadi tos ngalepaskeun pangais. Tos ngalepaskeun alisan ka mah teteh. Pek ayeuna mah berjuangkeun kuduaan. Teteh. Iya, jika Pak Teteh bangga aina tiasa digentos kalau mertua. Teteh dipalih di tuaan dipalih dia. Mama Ibu merupakan salah hiji suku mengarang abdi ka mama. Sabada ijab kabul para kesekasan. Ada disakseni sadaya ku pawargi nu aya ti dieu. Abdi ayeuna sasah jeung putra-putri mama. Ayeuna abdi hoyong dipikanya dipika asih sarta dipika dede. Sakumaha mamah mikanya mika asih dipika dede ka putra-putri kandung mama. Didoakeun ku abi mama tidak sing sehat panjang yuswa. Bangga ada teh tiasa dirangkul mama. Hatur nuhun ka mama sajadi haturan cari di patepatan. Aya digetos ku apa? Apa tiasa cari di palihan pernah. Datang di palih diri. Nah. Bangga bapak tiasa cari. Sok yang Nah, teteh cobi ditinggal heula eta soca bapak. Bapaknya masih jag-jag tetehnya sehat keneh bapak. Anu berjuang masih hanapkah siang wengi kanggo teteh. Terang menuju hujan menuju panas. Dileunkeunnan ku bapak. Ayeuna teteh tos lepas tanggung jawab di bapak. Bangga teteh dicium pandangan bapak. Dan panghapunten ka bapak. Begini pencuri. Bapak,
Hampura abi. Hampura abi Bapak. Abi ngarumaskeun cacan tiasa mulang tarima ka Bapak. Abi ngarumaskeun sok ngariringukeun ka Bapak. Ayeuna abi tos ngawang rumah tangga. Ayeuna abi tos sah Bapak. Hampura abi Bapak. Nuju alit abi emut keneh. Bapak uih damang. Doa telaet kesan Bapak. Abi numpatan ka Bapak. Bapak bukan cicis. Abi hayang jajan. Bapak, abi hayang diangkat ku Bapak. Tapi sakumaha Bapak capek ada teh. Sok nyumpuanan teh hayang ada teh. Hampura abi Bapaknya. Bangga ada teh tiasa dirangkul eta Bapak. Iya, cika apa ada deh. Bangga ada teh sadigantos panginten di pahidi atau tadi pahidi itu. Bangga tiasa dicium ada teh. Bapak, iya merupakan salah sahiji sultan mengarang abdi ka Bapak. Ada abi tosah jajan putra putri Bapak. Abi anak lipi kanya lipi ka asih serta lipi ka dedeh. Kumaha Bapak mikanya mika asih serta mika dedeh ka putra putri kandung Bapak. Begitu hilap abi anak hoyong ilmu ikhlas terus sabar. Kumaha Bapak ikhlas terus sabar namanya rumah tangga. Nuhun Bapak. Bapak terus ngawidian. Abdi ngawang rumah tangga. Terus ikhlas tos ridho lillahi ta'ala. Bangga tadi tiasa dirangkul Bapak. Iya, jika apa ada teh? Hatur Bapak, sejadi haturan dicari kita tepatan. Ada teh saya semangat ya saya calik. Bangga Bapak ya saya cari kipas dia. Iya, suratnya ya. Di Bapak kan dia aja banyak. Ulah kamu nama nasi Bapak bukan apa dia. Ayo. Hamparan dulu permadani ya. Anu badai nyawer maka kapal